Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Paslun ari teh hiji pasal anu tetep ieu pasal teh fil istifadati dina netelakeunana ngalap faedah. Wayang bagi sareng peryogi naon ayyaku nayen bukti saha talibul ilmi jalma anu nyupri ilmu mustafidan eta teh anu ngalap faedah fi kulli waqtin dina saban-saban waktu. Hatta yahsula sehingga yen hasil lahu pikeun itu si talibul ilmi naon al fadlu kaunggulan. Wa tariqul istifadati jeung ari jalana ngalap kaunggulan gitu. Ayyakuna eta yen bukti ma'ahu eta tetep sartana itu si talibul ilmi fi kulli waqtin dina saban-saban waktu naon mihbaratun tempat mangsi. Hatta yaktuba sehingga bisa yen nulis itu si talibul ilmi makana perkara yasma'u anu ngadenge itu si talibul ilmi kana itu minal fawaidi tina buktina pirang-pirang faedah al ilmiyati anu bangsa ilmu. Kila dicarioskeun naon man hafidho lafad man hafidho man hari sahaning jalma hafidho eta nalari man kana hiji perkara farotah sok kabur deui itu itu perkara atawa poho. Waman yang hari sahaning jalma kata baita nulis man syai'an kana hiji perkara qarotah sok tumetep itu Wakila jeung dicarioskeun naon al ilmu lapad al ilmu ari ilmu teh maeta perkara yukhadhu anu dicokot itu min afwahir rijali tina pirang-pirang bahamna pirang-pirang lalaki anu malahir ya annahum lantaran yang saestuna itu rijal teh yahfazuna eta teh nalalar itu rijal ahsana kana pangalus-alusna perkara yasmauna anu ngadenge itu rijal kana itu wa yaquluna jeung ngararucap itu rijal ahsana kana pangalus-alusna perkara yahfazuna anu nalalar itu rijal kana itu wasami itu jeung kantos nguping kuring asy-syaikh al ustadz Zainal Islami kasih Ustadz Zainal Islam al ma'ruf anu dikenal bil adibil muhtariku ngaran adibil muhtar yaqulu bari ngucap itu syekh qala kana lapad qala parantos ngucap saha Hilal bin Yasarin Imam Hilal bin Yasar raaitu kana lapad raaitu kantos ningal kuring annabiya ka Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Kanjeng Nabi bari ngandika Kanjeng Nabi li ashabi ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi syai'an kana hiji perkara minal ilmi tina ilmu wal hikmati jeung tina hikmah. Faqultu teras ngucap kuring ya Rasulullah saur Imam Hilal ya Rasulullah kana lapad ya Rasulullah ya Rasulullah aid mugi tiasa ngabalikan deui anjeun Gusti li ka abdi makana perkara kulta anu ngucap anjeun kana itu malahum ka itu ashab. Faqala teras ngucap Kanjeng Nabi li ka kuring hal ma'aka kana lapad hal ma'aka nah eta tetep sartana anjeun mihbaratun ari aya mangsi tempat mangsi. Faqultu teras ngucap kuring ma kana lapad ma henteu ma nya tetep sartana kuring mihbaratun ari tempat mangsi. Faqala teras ngucap saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam ya hilalu kana ucapan ya hilalu hai hilal la tufarik ulah ninggalkeun anjeun al mihbarata kana tempat mangsi fa inal khaira da saestuna kaalusan fiha eta tetep aya dina itu mihbarah wa fi ahliha jeung di ahlina itu mihbarah ila yaumil kiamati dinepikeun ka poe kiamah. Wawasa jeung parantos ngawasiatkeun sa sadrus syahidi Imam sadrus syahid Hisamuddin libnihi ka putrana itu Imam sadrus syahid Samsiddin nyata Imam Samsiddin ngawasiatkeun ayah fadha kana yen kudu nalar itu ibnihi kula yaumin dina saban-saban poe yasiron barianan saeutik atawa kana anu saeutik minal barian anu saeutik minal ilmi tina ilmu gitu ilmu nu saeutik gitu wal hikmati jeung tina hikmah fa innahu da saestuna itu ilmu anu saeutik teh yasirun eta teh anu gampang wa an qaribin jeung tina waktu anu deukeut yakunu bukti itu yasir minal ilmi teh kasiron eta teh anu jadi loba wastaro jeung kantos meser saha Isom bin Yusufa Imam Isom putra pamegetna Yusuf kantos meser kolaman kana pulpen bidinarin ku saharga sadinar atuh ku saharga sadinarnya
yaktuba karena supaya bade nulis itu Imam Isom makana perkara samian kanto anu nguping itu Imam Isom fil hari dina harita gitu. Apa umru da ari umur teh sana qasirun eta teh anu saeutik wal ilmu jeung ari ilmu makasirun eta teh anu qasirun eta anu pondok mun kitu nya anu nu pondok wa ilmu jeung ari ilmu teh kasirun eta teh anu panjang bayang bagi atau peryogi naon alla yudayya yen ulah noler itu si tolibul ilmi al auqat tak kana pirang-pirang waktu wasaati jeung kana pirang-pirang jam gitu waya getani ma jeung yen ngagumatikeun itu si tolibul ilmi allayaliya kana pirang-pirang penting wal khulwati jeung kana pirang-pirang waktu nyepen gitu. An Yahya bin Muadzin katampi ti Imam Yahya putra pamagetna Muadz Ar-Razi al-lailu ari aya ucapan al-lailu ari peuting teh tawilun eta teh anu panjang wala tuqassir jeung ulah mondokeun anjeun hukana itu lail bi mana mika ku sare anjeun wan naharu jeung ari beurang teh mudiun eta teh anu caang fala tuqaddir atu ulah nyeruhkeun ulah moekeun anjeun hu kana itu nahar bi asa mika ku pirang-pirang dosa anjeun yang bagi jeung peryogi naon ayak tani mayen ngagumatikeun itu si talibul ilmi asyuyuha ka pirang-pirang guru wa yastafida jeung yen ngalapaedah itu si talibul ilmi minhum ti itu syuyukh walaisa jeung bari henteu naon kuluma saban-saban perkara fata anu lepot ieu mah yudroku eta bisa dipanggihan deui itu kuluma fata kama qala bari teu berasa saperti ngucap sa ustaduna guru urang sadayana Syekhul Islami fi masyikhatihi dina kitab masyikhohna itu Syekhul Islam kam min syaihin kana ucapan lapad kam min syaihin kamin saihin mang pirang-pirang min saihin ti guru kabirin anu garde fil ilmi dina ilmuna wal fadli jeung dina kautamaanana adroktu geus manggihan kuring huka itu seh wa mastakhartu jeung teu meunang kaalusan kuring huka itu seh gitu wa qulu jeung ngucap kuring ala hadzal fauti netepan kana ieu kalepotan munsian barianan anu nyieun hadzal baita kana ieu bet syi'run ari eta isiran lahfan ala fauti talaqi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa lahfan duh rugi kuring ala fauti talaqi kana lepotna nepungan pirang-pirang guru lahpan kalawan rugi sanyana mah henteu naon kulu masaban-saban perkara fata anu lepot ieu ma wayafna jeung ruksak ieu ma yulpa eta bisa dipanggihan deui ieu ma ieu kulu ma kitu qala kantos ngadawuh sah Aliyun Kanjeng Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu idza kunta fi amrin kana cariosan idza kunta fi amrin idza kunta di mana-mana bukti anjeun fi amrin eta tetep aya dina hiji urusan fakuntah kudu bukti anjeun fi eta tetep dina itu amrun tumetep cicing di dinya wa kafa jeung cukup bil iradi ku ngabalieur ana ilmillahi tina ilmuna Allah taala bari nyata ngajar Allah naonana khizyan kahinaanana wa khasaron jeung karugianana kitu wasta'id jeung kudu menta perlindungan anjeun billahi ka Gusti Allah minhu tina itu i'rad an ilmillah lailan dina waktu peuting wa naharon jeung dina waktu beurang wala buddha jeung misti deui min talibil ilmi tina min talibil ilmi ti jalma anu nyuprih ilmu misti minta hamlil masyaqati tina mikulna ka masyaqatan wal mudzillati jeung kahinaan fi talabil ilmi dina nalika nyuprih ilmu wa tamaluku jeung ari menjilat mencari muka gitu mazmumun eta teh anu dicacad anu dicawad illa fi talabil ilmi angin dina nyuprih ilmu li annahu lantaran yen saestuna kalakuan jeung tingkah
la budda eta misti lahu pikeun itu si thalibul ilmi minata maluki tina neangan mencari muka lah gitu, cari muka. Lil ustadi ka ustad wa syuraka jeung kababaturan wa ghairihim jeung liana itu ustad jeung syuraka lil istifadati ta neangan muka mencari muka teh keur naon lil istifadati pikeun ngalapaedah minhum ti itu ustad jeung syuraka kila dicarioskeun naon ilmu lapad al ilmu ari ilmu teh izun eta teh kamuliaan eta teh mulia lazulla anu teu aya kahinaan eta aya fihi dina itu ilmu la yudroku anu teu bisa dipanggihan itu ilmu itu kamuliaan illa bidzulin angin ku kahinaan la izza anu teu aya kamuliaan eta maujud fihi dina itu dzul wa qala sareng parantos ngucap sal qailu jalma anu ngucap aro kana lapad aro ningali kuring laka ka anjeun nafsan kana diri tashtahi kana anu hayang anjeun anta izza kana yen ngamulyakeun anjeun hakana itu nafsan palasta tuluy moal anjeun henteu anjeun tanalu eta teh anu ngarawatan anjeun al izza kana kamulyaan hatta tudzilla sahingga yen ngahinakeun anjeun hakana itu nafsun.